Anjir kejadian oge perang Amerika jeung Iran eta geus dordar Amerika jeung Israel geus nyerang Iran anjing duh kayak heula kahayang Ratu si Trump mah da emang biang kerok Amerika jeung Israel teh aing konten aing can monetisasi kayak heula atuh kahayang teh gitunya lah terus nah cenah geuning aing riweuh pan negara batur perang orang pasti kena imbasna komo ayeuna Indonesia milu BOPT ya board office teh kumaha lamun Rusia Cina jeung Iran kesel terus ngirim rudal ke Indonesia dah dianggap sekutu blok barat si Wowo kumaha sih nya teh lah barale goblok teh ya efekna imbasna pasti aya ka urang komo nu perang teh dua negara besar ya teh dua negara yang sangat besar yang punya nuklir anjing teh aing can monetisasi masalah nama eta enten aing mun geus monetisasi masa bodoh teuing kacau goblok lah.